urang sadang serang. Geus 7 tahun dagang jeruk ditanggung. Datang tuh di mana mangkana, nu penting mah asa rame wae tempatna. Lamun kudu nyari tamannya tang tu capek, nanggung aja jeruk ngapoe dit isuk balik sore. Bari batina tengah tesapiranya kudu dikumaha, dengan sakitu nyatana. Komo deui dagang Mang Darman teh. Salah, nah jadi aneh. Siap. Komo deui Mang Darman teh boga anak nu masih di SD kene. Kaperluan anak teh loba kacida, dagingan ayeuna mah sapala teh segala duit. Waduh. Ongkos cenah wajib belajar, ya wajib mah tinggal wajib. Tapi anger we negor sangsara masak napas. Ya. Ya, aduh. Fungsi di waktu budak Mang Darman teu meunang asup sakola. Lantaran til bulan can maya STT, Mang Darman bakti ngahlas. Komo kapan ari dagang jeruk mah tetang tuh hayang dasar tulungan teh bisa sapoe, bisa sabulan. Ngaku sabab eueuh deui Mang Jangan kaksa Mang Darman ninjeu. Euy aya lain ka tukang renten, dangeus bogoh. Nah gitu. Ngetong rewas, lamun waktu malikeun leuwihna sakitu persena. Ada tukang renten mah nya leuwih edana batan ucing garong. Karunya teuing Mang Darman sagala takoa keur mah hirup kagencet. Aya we nu leuwih ngagencet. Disaprak loba hutang Mang Darman. Asih. Bunga poe udah ider susuganan jeruk bea. Aya batu tetep leuwih keur sihir hutang. Dasar jalma mun keur sial, sagala ge mata oa. Keur nagok di sisi jalan, jeruk acan payu-payu acan. Gurunyung rombongan tibu Mang Darman katewak tuluy tangungna diangkut ka getruk. Bati gogodeg ninggal kaputusan opat poe ti hari Mang Darman teh ternyata bagus. Duit cetehan ninjin batan ucing garong teh apa nih? Sing horeng gening sing horeng jerukna teuing ka mana? Leg usaha. Nah gitu. Ya. Kalau gua leletan
jalma